Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng enjing sadayana murid-murid nu aya di kumina masing-masing. Ayeuna urang belajar bahasa Sunda nyaeta ngeunaan istilah patukangan. Naon ari patukangan teh? Patukangan teh nyaeta anu boga pagawean atawa anu purah migawe hiji pagawean. Istilah patukangan dina bahasa Sunda diantarana anjun tukang nyieun barang tina garabah, dalang urang ngalakonkeun carita wayang, gending tukang ngajieun barang tina kuningan khususna tatabuhan gamelan, kuncen tukang ngurus kuburan, kamasan tukang nyieun parabot tina emas atawa perak, malim tukang naklukeun sasatoan, masinis tukang ngajalankeun lokomotif atawa kareta, marangi tukang nyieun sarangka keris, landean jeung ukiran sabangsa eta, marebot tukang nakol bedug di kaom, nayaga tukang nabeuh gamelan, paledang tukang nyieun barang tina barang tamba, palika tukang teuleum, pamayang tukang ngalalauk di laut atawa nelayan, pande nyaeta tukang nyieun parabot tina beusi, padersan tukang nyadap gaung atawa kalapa, pangalasan tukang leleuweungan, paninggaran tukang ngoro ataupun buruh, patani tukang tani, padagang tukang dagang, sarati tukang meureuhkeun atawa malajar gajah, bengkong tukang nyunatan, supir tukang ngajalankeun mobil. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.